Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geningan anu kasepnya sakabupaten cek kumaha eta ge. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi ya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian anu ka-23 karya Kang Rompisnya anu manisnya anu gebis di Ciamis menimuringis eta mah Kang Rompis mah pangkasepna we saRT mah. Kumaha atuh salajengna ilalakon Mahya Riri Wadarsi nu sakitu ngalangkungan istri-istri kiwarinya. Pokoknya mah unggal waktos teh nyugemakeun tugikeun kalayak untuk dirindukan gitu. Mantak lamun salaki teh betah di imah tanya layak tidak kita teh dirindukan ditah nyunci kopi wae 5 jam ente mah karek ngaguguh. Namun satacana dilajeng kade ulah hila penutacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya kanggo ibu-ibu nya anu ngarariung jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibu. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukurnya di pabrik di pasar di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang anu aya di luar daerah bahkan di luar negeri nya sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong kasono nya kalemur nu jauhan di pangumbaraan teh ya. Oke ulah hilap di like di komennya pokoknya mah mun teu komen ditutur-tutur juri gilanya burut. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa yang apresiasi tiasa ka nomor ieu teh nya nomor dana ya nomor ieu rekeningna ada supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten bagian ka-23 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun pung
balawargi sadayananya sekali deui panginten imah panambih dina kosakata bahasa Sunda gitu nya. Bilih aya bahasa anu kirang kahartos tadi dia bade dijentrekeun margi teu sadayana wewengkon nganggo eta kecap. Dan setiap wewengkon teh nya setiap daerah tangtosna logat bahasa teh sok bararenten geuningannya. Tah model ngaleyep atanapi ngeleyep nembe bade reup ulem atanapi mondok. Pacarekan teh eta teh pamolah kelakuan merenya loba pacarekan loba pamolah kaluli-luli teh katalang sara pada ngantep teh gitu artosna nya bahono aya kecap bahono geuningannya eta teh montok gademol eplok channel bahenol nerkom teh bahono. Bonyo kecap bonyo teh artosna bodas bersih di Cilawu mah nya tak kitu balawargi. Kecap-kecap dina wewengkon-wewengkon tangtosna benten ieu mah jang nambihan kosakata we nya. Nah sareng kade ulah hilap anu gaduh koina mah disawerkeun nya. Oh sawerkeun nya da bager engke didoakeun ku abdi sing kapeser senal odol nya. Sikat pok deui enden ruminten ngawakca ditaros teh kadon ngahuleung nya. Palang siang Kang Mahya sareng Ririwa nyikawi teh tos paheut bade kabali nyungcung waas meureunannya pas kedumurang kali teh janten tuyul. Enden ruminten ngagigi bari nyiwitan kana awak Mahya. Mahya anu sapok-pokkeun rek nyarita teh teu jadi kedal kaburu seuri manten ngadenge caritaan enden ruminten. Ari nyarios teh sok ka mana bade hosna si enden mah saleusna mah dikawit dongkap ka leuweung puncak sok remen mendakan perkawis anu aheng seueur kajantenan anu teu kahartos kupikir matak leuneng upami diemutan mah namun mingkin ka dieu pun Kang teh tiasa ngamaklum nya hartosna mah di leuweung puncak teh aya nu ngageugeuhna sok sanaos kitu urang salaku manusia kedah silih ajenan sareng makhluk anu sanesna anu utami mah eta makhluk teh taya niat deleka tanapi nyilakakeun ka urang napsi-napsi bae margi tos benten kahirupan apanan tah kitu numutkeun pun Kang Manden ceuk Mahya ngebrehkeun pamanggihna ka enden ruminten. Kahartos dina kitu namakan namung abdi mah moal kapalingan rasa kekeh abdi mah gaduh payakinan upami nyikawi teh timuru ka abdi cobi galiku Kang Mahya teu pupuguh juga aya hileud dina parangan abdi teras dumadakan aya angin ngagelebug dugikeun kalebuna manca urat tina hawu diemot mah ku abdi siga nu ulah abdi aya di lebet saung teh namun da teu sawios kita eta mah urusan Ririwa nyikawi mung dina hiji waktos abdi bade ngresakeun dongkap di kaleuweung puncak abdi hoyong wano sareng anjeunna kajen rupina pikasieun abdi mah moal ngejat Kang upami keresahan janten wargi abdi kalintang bingahna namung saumpamina ngamusuh janten satru kanggo diri abdi mah pacaduan kedah gimir. Pokna enden ruminten kacida tegesna teunung ludeung kawastaya kasieun ku Ririwa Darsi. Kahartos kupun kangge enden mugia bae ulah janten denggat gali saur kangge tadi pan urang sareng anjeunna gaduh kahirupan sewang-sewangan ceuk Mahya horeameun ka papanjangan nyaho ngobrol mun awewe nyosok jero nanya hiji perkara dijawab nuluy pertanyaan teh tama dijawab nuluy deui ieu can beres geus nanjade nu sajen tungtuna lieur sorangan kadituna teh pabaeud-baeud urang amek keukeul pasea nya kajeun urang ngurek daripada pasea mah ngalabelut di tuka sawah. Ngadenge caritaan Mahya enden ruminten teu daekeun nyabit deui perkara Ririwa nyikawi
duanana aluprek ngobrol nepi ka wanci sareureut budak. Gancangna carita dina poe isukna sakira wanci meletek panon poe mahya geus sagedangdan rek balik deui ka leuweung puncak. Hasil babadamian sareng Raden Santika geus paheut mahya digawe deui ka Wasasari ngahaja miceun lacak sangkan taya nu apaleun lamun mahya teh geus jadi pupuhu punggawa di Pananjungan. Dijajab ku paneuteuk pribumi kareta kuda maju lalaunan ninggalkeun bumina Raden Santika. Teka catur di jalana sakira wanci pecat sawed kareta kuda geus nepi ka Pasir Lanjung mahya menta eureun dilebah dinya. Mahya mungeun dianterkeun nepi ka leuweung puncak bisi bae jadi matak panyuri gadeungeun. Satu tas mere papatah ka sarma mahya amitan kanu araya di dinya. Basa kareta kuda geus ninggalkeun Pasir Lanjung mahya teu nuluy ngajugjug ka leuweung puncak. Inyana muru ka Pasir Lanjung anu dibehreumana rajeg ku tatangkalan Jararangkung. Mahya ngarandeg heula tina leumpangna panonna rudat reret nengetan tangkal kai anu kacida gedena jeung cangkung. Aing teh panasaran pangawasan naon anu geus nyangking kana diri aing teh. Aing rek mecakan deui sangkan apal anu leuwih jentre kana eta pangawasa. Kitu gerendeng nama ya boga karep arek mecak deui kana pangawasana. Rengse nunda babawaanana mahya masang kuda-kudana. Mahya ngematanagana leungeun katuna gancang diborengkalkeun badis orai rek macok. Wus. Cahaya emas nanding kilat ngabarasat kaluar tina dampa leungeun mahya. Anehna cahaya teu nojo kana kai tapi ngablesur ka luhur langit. Reup kayaan di dinya teh jadi cedeum marengan reueukna langit kadenge sora nu ngakuruh ti luhur langit. Mahya ngaranjug panonna molotot nyidikeun ka luhur langit. Bre haseup koneng ngungkung luhureun tangkal kai atra cahaya emas pating buricak. Korenyai cahaya emas ngolenyai badis kilat jelegur kadenge aya sorang ngajelegur nanding guludu. Mahya tangka ngagurubug awahing kureuwas beungeutna ngadadak sepa. Les kai anu ngajungiring jangkung teh jug ngaleungit taya tapak-tapakna acan. Can cacap tina kareuwasna ngadadak lemah ngewag barulah mingkin lila beuki gede. Antukna mah ngagawir jerona moal kurang ti 5 meter. Kerak kerak taneuh anu beulah teh mingkin manjangan aya kana 11 meter. Sajongjonan mah mahya ukur ngajengjen tamu laku panonna molotot kana taneuh anu geus beulah jadi gawir lalega kawas walungan. Awak mahya ngadegdeg asareuwas kareureunahkeun. Astagfirullah, na elmuna naon ieu teh? Basa ditibankeun kasugahan diukur jadi tangkorek. Kitu deui basa mecakan di imah ukur hurung kana suluh. Tapi ayeuna jadi kieu geuningan
kai gede juga lagi tepupugu lemah ngaruak jadi ngagawir komo mun kena ka jalma meureunnan teuing bakal kumaha balukarna asa beuki aheng ipangawasa teh kitu ceuk Mahya hantem istighbar bari ngusapan beungeutna nyata pisan pangawasa jalaraksa teh geus ampir muncak ka cangking ku Mahya. Awahing ku baluweung Mahya luncat ngajlengan taneuh anu ngagawir bari ngacewang babawaanana jeung kalayang awak Mahya teu pupuguh jug ngalayang saluhureun rungkun anu jarangkung ka cida gancangna gabeg atuh Mahya ngaranyug panuna luak liuk ningali rungkun anu kaliwatan handapeunana jedak bug Mahya neungar dapuran awisa tarikna awakna ngagubrag ngurusuk kana reuma mireungeuh awakna bisa ngalayang Mahya ngarasa reuwas awahing ku kaget Mahya jadi balanga antukna mah nubruk dapuran awi anu aya di hareupeunana Mahya nguniang hudang bari gancang nyokot babawaanana anu ngacleng sajongjonan mah Mahya teu lemek Mahya ukur ngusapan sirahna anu beuki baluweung mikiran eta kajadian hantem di pikiran kadon beuki jangar kana sirahna rarasaan mah ieu pangawasa teh asa beuki araheng deui ceuk Mahya bari gogodeg Mahya gancang ini tidinya tapi leumpangna lalaunan kasieun ngapung deui meureunan basa anjog ka saung si kaja suwung taya didinya samemeh ucul-ucul bajuna Mahya nyelang heula ka tampian rek ngadon beberesi rengse salin bajuna Mahya ngadaweung di jero saung pikiran Mahya kumalayang inget deui kana kejadian basa di pasir Lanjung ku anteungna ngumbar lamunan antukna mah Mahya ngagoledag sare tibra nakeranan. Dina wanci tunggang gunung si kaja ngarongheap datang basa asup ka jero saung si kaja ngarenjag atra katingali aya Mahya keur ngagebra sare panon si kaja molotot nyidikeun ka Mahya imeutna keranan ras inget deui kana kajadian basa peuting mangkukna inyana kadeoh kuririwa anu mangrupakeun jiri Mahya bulu punduk si kaja ngadadak muringkak kadeuleu keneh jirim ngariring kiwik nembongan ka manehna astagfirullah naon atuh dosa kuring teh nepi ka hantem diririwaan kuring ka dieu teh ukur rek usaha lain ngahaja ngagiri diganggu kanu ngageugeuh di dieu ceuk aki rom lamun aya jirim ririwan nembongan leungitna ku kebul parukuyan duh nya kala aing mah teu mawa bakal keur ngukusna bakal teh menyannya palawargi tapi kita aing boga keneh getah pines keur ngaganti menyan mah kitu ceuk si kaja ngagereneng sorangan
Bari keketeyepan si Kaja nyokot getah pines tina palang dada saung, si Kaja nyelang heula ka dapur ngawadahan ruha kana coet, si Kaja gancang ka jero deui bari ngajiwir coet anu ngebul pinuh ku ruha. Si Kaja diuk nying hareupan coet parukuyan, panona nyidikeun deui ka Mahya anu keur sare ngagebra. Cag kana getah pines dipuyarkeun ku leungeunna bari dipurulukeun kana luhur parukuyan, barabat si Kaja mapat rajah panyinglar. Uul getah pines ngumpul ka luhur ngaleok mengkol ka bawa angin. Aing raja ning raja panyinglar sangka nu nyurup jeung karmiang halik-halik mangka halik grainit. Aing ngajurung palias nundung pongan ku melendang salah wayah pral jengkar montong leleda. Nini kunteh mawa pecut kabuyutan, aki kunteh mawa pedang kajayaan gagancangan siagra lumaku. Puah puah pura aing ratuning pangawasa aheng. Cacap mapat jampe pamakena, parukuyan dicokot ku si Kaja, haseup anu ngelun teh dikibas-kibaskeun kana beungeut Mahya. Mahya anu keur tibra sare ngulisik hudang, haseup parukuyan teu sirikna kaseuseup kabeh atuh ku Mahya. Mahya ohek-ohekan asa kabaruang, panuna burial buncelik awahing ku eungap. Mahya ngurjat cengkat bari leungeunna gancang mengpeukan irungna. Ari kakang lajar nanaonan ieu teh ngarikeun ka kuring teh ririwa. Ceuk Mahya sorana ngirung lantaran irungna dipengek. Si Kaja langsung ngagurubug panuna molotot ka Mahya. Rai atuh bulu pundukna pating puriding, geus teu we lamun eta ririwa teh rek ngeurekeb ka manehna. Cul parukuyan si Kaja gancang keluar ti saungna bari ngabecir lumpat. Si Kaja gogorowokan minta tulung kebat kabeh tonggo. Mahya asa kagebah, inyana rikat mudag si Kaja anu gekerewekan minta tulung, ngan sajorelat Mahya geus aya tukangeun si Kaja. Kep awak si Kaja ditewak, baringan sakiliwing dijungjungkeun ku Mahya. Atuh si Kaja teh beuki soak, inyana roroesan bari hantem gogorowokan minta tulung. Kang Kaja, ieu kuring Kang. Ceuk Mahya bari ngecageun awak si Kaja. Si Kaja teu nembalan, manehna ukur murungkut teu waniun ngareret ka Mahya. Ieu kuring Kang, lain ririwa. Piraku aya ririwa pabebeurang nemongan atuh. Ceuk Mahya deui bari nahan piseurieun. Bener itu Jang Mahya. Sumpah lah bisi bae ririwa keur nyamur. Walon si Kaja sang si kene. Was bolon wae akang mah. Piraku onaman kuring ngabohong atuh. Ayo urang ka saung deui ah. Kuring teh rek cacarita ka akang. Temal Mahya bari miheulaan ini tidinya. Najan pinuh kasieun kene si Kaja ngiclik nuturkeun ka Mahya. Sanggeus araya di saung pok bae si Kaja nyarita. Akang teh soak Jang. Di dieu teh teteh laroba ririwana ih. Peuting tadi mah akang monok di tua kampung, kasieunan di ririwaan deui. Keke, maksudna di ririwaan kumaha ri akang? Ceuk Mahya pinuh kabingung. Kieu Jang carita nama. Walon si Kaja bari barabat bae nyaritakeun ngeunaan ririwa anu datang ka manehna, kabeh dicaritakeun ku si Kaja taya nu kaliwat. Kitu tah Jang lalakuna mah. Akang teh asa soak teu puguh, kasieunan ririwa teh datang deui. Rupana sakitu pikasieunna Jang. Duh. Ceuk si Kaja mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan si Kaja, Mahya geus teu we boga sangkaan lamun ririwa Darsih anu boga polahna. Nyakeun bae tong jadi pikiran Kang. Kangaranan dileuweung atuh geus tangtu aya nu ngageugeuhna.
bisi bae kurang kahiri kagiri digaganggu tempatna, tapi dah moal naon ririwa mah ukur bisa nyingsieunan apanan. Ceuk mah ya ngabeberah kasih kaja. Nya akang ge ngarti jang. Ngan edas we eta ririwa teh nyamur jadi jang mah ya memaksa hayang dianteur ngalabuah negeri. Pajar teh keur si Cumentil ruminten bisi keur medu cenah urut ti kokos tadi. Nya anjang akang mah jadi sawancareuy teh. Isuk-isuk hudang akang geus aya di luhureun tampian geura. Pokna si kaja teu sirikna ngalengis. Nyakeun bae Kang, anu penting mah akang salamet keneh. Ceuk mah ya bari seuri kagugu ku caritaan si kaja. Keun bae jang di pikiran ge kadon jangar. Kek ari Ujang make jalan mana? Nah teu katingali ngaliwatna geuningan ku akang mah. Ceuk si kaja deui bari mencerong ka Mahya. Make jalan robos di pasir Lanjung Kang, ngahaja jalan di nyangarah tere nepi ka dieu. Juga ina manggerak kacai heula Kang, sabab kuring teh aya pi obroleun ieu teh. Walon Mahya bari ngepurukan tempat sarena. Nya jang, akang rek kacai heula bisi kaburu magrib mantennya. Si kaja ngoleset tina diukna laju indit ka tampian. Basa Mahya ka saung dapur, kasampak hawu teh geus ngagea ruhai. Balas rang anyar nyait nagen dina catang hawu, garang asin jeung sambel geus ngadago gigireun hawu. Mahya surti kabeh oge beunang ririwa darsi. Teu lila si kaja nyampeurkeun ka saung dapur, toloba deui anu kapicatur duanana pating darkul dahar, tapi kareke sababaraha huap si kaja daharna teu nuluy. Nah jang, rarasaan mah kejo teh gigih keneh geuningan. Ceuk si kaja bari alak ili kana alasna. Nya Kang gigih keneh. Hampura tadi teh kagerengseng teuing sigana mah. Walon Mahya teu mungkir dajeng nyana deui kejo liwet teh gigih keneh. Amuk kitu teh awewe punung ye sia teh. Mun awewe punung teh nyangu teh sok tarangeunah masak sok teu ngeunah we nya pangsetnya. Walon Mahya teu mungkir dajeng nyana di kejo liwet teh gigih keneh. Be, ieu asin ge atah keneh sabeulah geuningan jang. Terbalik. Punang masak kawe timburu. Atak sok nyieun punung kawe. Itu mun awewe punung pas masak keur kesel, keur amuk ka salaki nya pangset. Nya gigi, nya tutung sabelah. Ngalaman sih. Tak urang mah sung pasti adi. Soalnya pangeunahna pasakan pun bojo mah. Kan abdi mah jarang kena daging dombanya. Sok tar pernah mangihan ngeunah tapi pasakan pun bojo mah san pernah loba hal atuh ngeunah tuh pernah. Tapi jadi ngalamannya anu teu beuki jadi beuki gitu ku pun bojo. Ting bisaan masakna teh. Tapi nalika keur punung mah lapur. Deungeunah nya pangset. Be, ieu asin ge atah keneh sabeulah geuningan jang. Ceuk si kaja deui bari nembongkeun lauk asin anu atah keneh sabeulah. Mahya ukur garo-garo teu ateul geus apal kanu boga polahna. Ampura Kang, rarasaan mah geus dibolak-balik tadi teh. Belum deui we Kang, da moal lagi asa geura. Ngan kejo mah wayahna bae dahar da geus kagok atuh. Ceuk Mahya teu bisa majar kumaha. Bae jang aya keneh samal dengan kejo mah. Dahar kejo gigih mah paling ge karamian. Temal si kaja bari ngarongkong kana sambel dina coet. Pon kitu deui Mahya nguduk sambel kana alasna. Teu lila di antarana Mahya jeung si kaja sadeuha panuna ciramayan awahing kulada. Cag kana lodong cai tetela kosong, lodong 7 siki kabeh ge dadas taya caian saeutik-eutik acan. Mahya jeung si kaja teu sirikna laluncatan.
Kabayang dengan sangu samul hungkul cai geus eueuh. Nu timuru dilawan. Mahya jeung si kaja calangap awahing teu kuat kulada, teu sirikna Mahya jeung si kaja laluncatan atuh muru katampian. Gancangna carita dina wanci indung peuting di saung dapur seuneu geus ngage aruhai suluh gararing minuhan hawu. Didinya geus aya Riri Wadarsi inyana keur diuk bari siduru, tapi dangdanan Riri Wadarsi teh kacida bedana inyana make pansi sarua hideung. Dibengker kain beureum kira kajak gelut. Mungainya geus leungit kaanggunan awewe lamun geus timuru mah hilang senyumnya. Aku kehilangan senyummu di wajahmu. Jurig kajak gelut. Judulna Riri Wadarsi. Jurig tapi jatuh cinta ka jelema. Ada yang senyum cenah kesebal. Ada. Ada ngabayangkeun eta perasaan ieu kan urang sok peka lamun ieu nya ngarasakeun perasaan nu keur ieu teh sok soak gitu. Lamun yang hareupan awewe nu timur mah soak malaya. Didinya geus aya Riri Wadarsi inyana keur diuk bari siduru, tapi dangdanan Riri Wadarsi teh kacida bedana inyana make pangsi sarua hideung sirahna dibengker kain beureum. Lamun disidikeun mah badis tangtungan jawara rek makalangan, katingalina teh Riri Wadarsi siap rek galungan. Riri Wadarsi ngagalindeng ngawi, tapi kawihna kawas anu sindir sampir ka Mahya. Kulisik Mahya ngulisik hudang inyana cengkat lalaunan sanggeus babatek sakedeung Mahya gura-giru muru ka saung dapur.
Barang anyog ka saung dapur mahya ukur ngemang kadu panon mahya meh tengiceup mencerong kariri Wadarsi anu tangtunganana badis jawara rek padungdung. Wilujeng sumping Raden Mahya mangga geura calik. Pokna Riri Wadarsi panona ngadila ka Mahya. Bari rumegag Mahya unggah ka jero saung dapur gek diuk rada anggang ti Riri Wadarsi. Bejakeun ka kabogoh Raden Mahya si ruminten. Urang gelut kitu jeung aing. Muntong loba baca trot satu kamin. Ngajan jagung gede moal ditarajean pokona mah ku aing. Kajen gableg ilmu salaput hulu pikeun si Darsi cadu kudu ngejat. Muntong balaga kitu rasa aing boga rupa geulis. Keur pandar si Darsi mah ieu moal diambelan deuleuh. Ceuk Riri Wadarsi bari nulak cangking. Panuna ngarindat ka Mahya ngadenge kekecapan Riri Wadarsi teh Mahya ukur hargeun badis anu kapahung. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Kabayang eta nu timburu kuat kabebeakan gitu. Ampun, resiko atuh. Namun awewe geus timuru geus beak. Dijorang sih ya. Padahal eta teh ngan seukur juring tapi memang kitunya lumrahna. Gedena timuru teh bukti ka cinta anu luar biasa ti hiji istri. Heuda saha nu hayang kalengitannya itu. Kalengitan nirbut batur pannya. Tak ayeuna teh rame gitu ya. Konten-konten karar itu teh. Dengan sok pilucueun we amun lamun di digambarkeun dina carita dongeng pemerana teh nya sosok nu timuruna teh juri gitu. Luar biasa pokona ieu naon teh namina imajinasi kang rompisnya biasa ngawakilan ka kaum istrinya ku timburuna gambaran timuruna istri biasa ngawakilan ka kaum pamegetnya ku bungah jeung bagjana nalika hiji istri ngaula anu luar biasa nu tadi teh nya hideng mang nyangukeun mang damelkeun cikopina nyiapkeun rokona nya sagala rupina tah duanana kawakilan ya boh keur istri boh keur pameget atuh pamugia hikmahna dina ieu carita Darsi teh urang dina pasangan rumah tangganya sing tiasa naon teh saling teuleuman rasa sehingga urang teh layak untuk dirindukan ku pasangan urang masing-masing. Panggihna balikna ka imah teh jadi tempat anu bisa niiskeun pikir ya mulihkeun ka capek. Eta nya mudah-mudahan sakur-sakur anu sok ngabandungan sok manco dina ieu dongeng Sunda Mang Ian anu rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah atuh anu teu acan rumah tanggana nya sing dipenakeun sareng jodoh anu terbaik ya anu bisa saling anteurkeun kana karidhoan Gusti Allah. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.